Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pependak deui sareng abdi Muhammad Aryasani di channel Pisani. Dina vlog ayeuna abdi bade ngadamel video tutorial ngeunaan cara ngajieun bubur kertas. Saacan ngajieun bubur kertas kudu aya bahan-bahanna heula. Bahan nu kahiji nyaeta kertas, sabab kertas nyaeta bahan utama jang ngajieun bubur kertas. Bahan nu kadua nyaeta lem kayu. Sanggeus bahan-bahan aya, lengka nu kahiji nyaeta nyoehan kertas kana wadah nu dipake. Soehan kertas terus asupkeun kana wadah. Kertasna disoehan ka rada leutik. Beh video ieu teu lami teuing, da soalna mun lami teuing pasti cangkeun nu ningalina ge. Jadi ku abis skip wae ieu video langsung kana entos nyoehan wae nya. Tah ieu kertas anu entos disoehan tadi hasilna jiga ieu. Lengkah nu kahiji beres, ayeuna lengkah nu kaduaeun nyaeta ngabanjur ieu kertas ku cai panas. Banjur ieu kertas ku cai panas sacukupna wae. Mun kertas geus banjur ku cai panas, tinggal diingkeun wae nepikeun ka cai panasna tiis. Tah ieu ayeuna caina geus tiis. Lamun caina geus tiis kieu, ayeuna eta kertas tinggal dipotongan deui atau disoehan deui nepikeun ka leutik pisan. Soehan kertas bari rada dirames-rames jeung rada digulak-galok. Tah ieu hasil nu tadi nu geus digalok-galok jeung disoehan deui nepi ka leutik. Hasilna teh jiga kieu. Lengkah nu salajengna nyaeta nyaring ieu bubur kertas terus peres nepikeun ka garing, nepikeun ka eueuh caian. Nyaringna bisa make kaen atawa alat panyaring nu sejena. Tapi di dia abdi nganggo kaen. Beh babari eta meres bubur kertasna nepikeun ka garing. Ieu video meresna ku abdi skip wae beh teu lami teuing videona. Tah ieu hasil peresan dina bubur kertas nu tadi. Mun geus diperes nepi ka eueuh caian, bubuhkeun deui ieu bubur kertas teh. Mun geus dibubuhkeun deui eta bubur kertas teh, tinggal ditambahan bae ku lem kayu sacukupna. Tambahan lem kayu sacukupna bae, tong loba teuing jeung tong saeutik teuing. Geus ditambahan lem kayu, tinggal digulak-galok bari di rames-rames nepikeun ka ngahariji. Tah mun geus hasilna jiga kieu. Lamun geus kieu, bubur kertas teh bisa dijieun jang bahan kerajinan. Contohna ngajieun topeng atawa ngajieun patung jeung sajabana. Hatur nuhun kanu tos ningali video ieu. Mugia video ieu aya mangfaatna kanggo kabehan. Kanggo video ngadamel kerajinan tina bahan bubur kertas bisa ditingali dina video salajengna dina channel Pisani. Matakan ge subscribe channel Pisani beh teu katinggalan info-info salajengna atawa video-video salajengna dina channel Pisani. Sakitu nu tiasa ku abdi didugikeun, kurang leuwihna abdi menta hampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.